50 hiji poe pembantaian, 2 bulan penghancuran Gaza jeung Palestina. Pemimpin kaum muslimin di mana? Tentara-tentara umat Islam di mana? Urang bongkar di Bruk. Bra. Mang, orang ulah bosen ketika orang ayeuna terus menerus menyuarakan ngabahas tentang kondisi dulu orang di Palestina. Karena ia bagian tina kewajiban orang, walaupun orang teu bisa nulungan dulu orang di Palestina. Walaupun orang ngan bisa ngomong, gitu. Walaupun orang ngan bisa ngadoa, walaupun orang ngan bisa gogorowokan, gitu. Tapi sekecil apapun anu bisa ku urang lakukan, maka mudah-mudahan ieu jadi hujah di harapan Allah yen urang berada di barisan dulu urang di Palestina. Menarik oge anu dilakukan ku netizen di Indonesia, di Malaysia, ayeuna dibantuan ku di Turki jeung Inggris anu melakukan gerakan naon ngaranna teh? Julid fisabilillah gitu ya. Julid fisabilillah. Naon ngaranna teh nganon komen. Naon sih? Lain komen. Ya gitulah pokoknya mah. Jadi ieu gerakan online di mana para netizen ieu nyerang akun-akun orang-orang si rewel. Nyerang akun-akun orang-orang si rewel. Tentara-tentara si rewel nepikeun ka stres, loba anu stres gitu nya. Loba anu terganggu, bahkan kemudian memang akhirnya jadi gerakan mendunia gitu nya, gerakan mendunia gitu. Tapi memang teu cukup masa ukur eta. Gitu nya. Teu cukup masa ukur eta. Eta memberikan pengaruh gitu nya. Memberikan pengaruh tapi tidak menyelesaikan akar masalah nu ayeuna terjadi di Palestina. Agresi terus dilakukan ku si rewel. Penembakan, pengoboman, pembantaian terus dilakukan ku si rewel, gitu nya. Pembumi hangusan bangunan-bangunan gitu nya. Terus anak-anak, orang tua, kakek nenek, indung bapak dibunuh, dibantai gitu nya. Dan itu masih terjadi gitu nya. Nah, pertanyaanna Kang Mer, di satu sisi orang butuh gerakan-gerakan anu memberikan kontribusi sekecil apapun gitu ya. Tapi di sisi lain orang butuh solusi komprehensif anu tuntas mereskeun akar masalah anu ayeuna terjadi di Palestina. Tah, ningali perkembangan situasi di Palestina anu ayeuna kan kamari teh sempat gencatan senjata, terus kemudian saminggu gencatan senjata beres, terus langsung si rewel membabi buta gitu nya, lebih ganas deui gitu nya. Padahal kan sebenarnya orang ningali kumaha kagigihanna pejuang-pejuang orang di Palestina gitu nya. Urang oge ningali kumaha keteguhanna rakyat-rakyat Palestina gitu nya. Dulu orang di Palestina gitu kan. Tapi faktana itu kemudian oge sampai saat ini belum bisa memberikan naon ngaranna teh bisa mengusir gitu. Belum bisa mengusir gitu nya si rewel anu ayeuna aya di bumi Palestina gitu. Tah nahan teu cukup memang naon anu salila ieu dilakukeun ku dulu urang di Palestina, naon nu dilakukeun ku pejuang-pejuang di Palestina, naon nu dilakukeun ku umat Islam di luar Palestina anu terus menyuarakan gitu nya, terus melakukan aksi-aksi gitu nya, aksi donasi, aksi naon teh julid fisabilillah jeung lain sajabana gitu nya. Apakah ieu henteu cukup aksi-aksi atau sebenarnya kumaha? Ieu Mang.
ayeuna teh geus nincak ka poe nu ka 50 hijian ya, mun salah mah 50 hiji peperangan kaum muslimin di Palestina jeung entitas Zionis Yahudi di Palestina. Gitu. Nah, nya nu fakta nu ayeuna katingali ku urang di seluruh dunia, kumaha ayeuna di Palestina hancur lebur. Hancur lebur teh nya kabeh gitu. Rek bangunan, pemukiman, rumah-rumah penduduk, individu gitu nya. Boh fasilitas umum siga naon? Rumah sakit. 15 rumah sakit disasar tah geus hancur. Rumah sakit. Kantor-kantor, pabrik, jalan makomonya. Jalan magis komo gitu nya. Ditambah deui ku rumah-rumah ibadah masjid. Hancur. Berarti kan eta mah nya luluh lantah wae kabeh. Gitu, luluh lantah kabeh. Nah eta teh kunaon bisa kitu berarti Zionis Yahudi melakukan serangan secara sangeunahna. Gitu, secara sangeunahna. Nah, terus di sisi lain umat Islam di Palestina kan siganu di pingpong, di alung boyongkeun teh. Kudu pindah ngungsi ka kidul, ka jalur gajah bagian kidul. Beh ditu rek di bom rek dikosongkeun gitu. Faktana ketika pindah malah rombongan pengungsi dibom oge gitu. Dibom oge. Nah, berarti ieu teh nunjukeun hiji lain eskalasinya, hiji naon? Akumulasi yang mengkonfirmasi bagaimana brutalnya Zionis Yahudi di Palestina. Nah, di sisi lain para mujahidin boh nu tergabung di Hamas, Brigade Al-Qassam, boh nu di Hizbullah gitu nya, melakukan pembelaan atau perlawanan terhadap pasukan IDF, Zionis Yahudi gitu. Nah, eta kan geus sabaraha poe tah? 50 hiji poe. Dengan kekuatan maksimal yang mereka miliki gitu kamu. Naon anu tadi ku Kang Gun ditepikeun kurang kumaha beranina, kurang kumaha istiqomahna, kurang kumaha ikhlasna para mujahidin di Palestina dinu yang hareupan Zionis Yahudi. Kurang kumaha sok wanina. Kurang kumaha istiqomahna, kurang kumaha ikhlasna, kurang kumaha keteguhanna gitu. Boh ti pihak milisi, boh ti pihak rakyat sipil atau non milisi. Kurang kumaha sok coba. Ya lamun ningali serangan nu membabi buta ti Zionis Yahudi, lamun rakyat Palestina teu teguh geus di baheulanya. Geus ti baheula kudu eueuh di dinya. Pindah ya. Kudu pindah. Benar. Nya geus lah. Pasrahkeun wae tah. Al-Aqsa pasrahkeun wae tah Palestina. Gajah ka Zionis Yahudi gitu. Pan teu. Bahkan berkali-kali agresi dilakukan tapi tetap di dinya. Tetap ke dinya. Kajian teuing disebutna teh non hulu yang ujur ka kaler suku ti kidul si kidul teh di urang gitu.
Dari itu mah beda deh. Muci kurang mah gitu mau batang jadi bugang gitunya. Daripada kudu ninggalkeun Palestina. Tanah kelahiran. Tanah kaum muslimin, tanah anu ku Allah teh diberkahi. Tanah yang menjadi bagian tanah suci dari umat Islam gitu. Mekah, Madinah jeung Palestina, tempatna para nabi. Nah, ku ayana ieu teh kan menunjukkan tadi bahwa rakyat Palestina itu begitu mencintai gitu. Kaum muslimin Palestina begitu mencintai Palestina. Dalam mencintai dirinya sendiri mah, yang mending pindah. Mencintai anak istrina, yang mending pindah. Gitu. Mending pindah ke luar Palestina atau ke tepi barat. Rada mending gitu. Tapi pan ke didinya. Nah, ieu teh nunjukkeun bahwa bagaimana istiqomahna, bagaimana keteguhan, keimananna, kekuatan umat Islam di dinya. Walaupun nepikeun ka hancur lebur. Nah, Mang, fakta ieu teh kan hiji fakta anu ku urang teu bisa urang ya salaku umat Islam. Teu bisa ngantep gitu bae gitu. Oh, ada untuk geuningan aya Hamas anu ngalawan. Tuh geuningan rakyat Palestina sorangan kan rakyatna ge da kuat gitu. Kuat hayang didinya gitu. Bahkan merindukan syahid. Gitu. Nah, apakah ku ayana kitu urang sebagai umat Islam di luar Palestina cicing gitu. Nah, masalahna mah lain didinya, Mang. Masalahna teh ieu teh nyaeta terjadinya kedoliman, pembantaian ti pihak Zionis Yahudi ka umat Islam. Tah eta masalahna teh. Ka umat Islam. Anu ieu teh hiji kadoliman, lain hiji kadoliman, hiji hal anu memang teu sawajarna. Teu sakuduna aya umat Yahudi didinya nindes ka umat Islam. Teu sakuduna. Kan Allah oge tidak akan pernah sekali-kali pun memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Tak ayeuna teh fakta teh Zionis Yahudi teh keur menguasai kaum muslimin. Berarti urang kudu kumaha? Kudu aya upaya jang ngabereskeun masalah penjajahan Zionis Yahudi ka kaum muslimin di Palestina. Karena eta kudu aya upaya untuk menghilangkan eta. Ari sahidna kaum muslimin di Palestina mah sebuah kemuliaan. Bagaimana keberanian, pertempuran, kegagahan, kegigihan, keistiqomahan milisi-milisi di Palestina sebuah kemuliaan. Gitu. Pikeun aranjeuna. Ayeuna pikeun urang kumaha? Bener. Lamun ngantep ke buah kemuliaan lain. Dosa. Dan eta teh kedoliman anu terjadi di eta penjajahan. Dan secara secara syar'i Allah justru ngawajibkeun urang jang ngahilangkeun kejoliman. Ngahilangkeun kejoliman eta. Gitu. Kaum muslimin lain rakyat Palestina wungkul. Lain Palestina wungkul anu jadi titik tekan eta menjadi masalah teh eta. Artina lamun misalkan ayeuna urang kaum muslimin di luar Palestina mencukupkan diri misalkan geus lah da ayeuna pejuang geus teguh kuat manehna berani gitu. Mau teu sia-sia. Rakyatna oge kitu gitu nya. Geus lah da geus geus non geus aluseun gitu nya. Urang mah ayeuna mah tinggal boh hirup, boh maot dialuseun. Urang mah geus tinggal ya paling urang gogorowokan atawa ngadoa gitu nya. Teu cukup gitu oge. Teu cukup kitu. Karena memang faktana teu beres urusan akar masalahnya tertuntas, ayat tetap didinya. Gitu. Masalahnya penjajahan pendudukan masih terjadi. Palestina sebagai sebuah wilayah yang diberkahi teh, yang umat Islam ya, tanah suci yang umat Islam teh masih terjadi. Ini jika nu kudu di garis bawahi karena
poin pentingnya iya justru Poin gitu pentingnya eta. iya gitunya Oh. karena kieu Kang Mer oge nya uing ge sih merasakan maksudnya kabayang memangnya urang ayeuna anu di luar Palestina terus kemudian urang memang bukan diminta urang kumaha carana sangkan urang terus menerus menyuarakan tentang Palestina gitu tentang kemerdekaan Palestina tentang pembebasan Palestina bayangkan 50 hiji poe lo Kang Mer kumaha teu rek naon ngaranna teh dalam tanda kutip bosen jadi kebosanan ini justru jadi sesuatu anu mengkhawatirkan orang malah jadi abai gitu kan itu. gitunya tapi ya memang kabayang sih Kang Mer maksudnya kieu 50 hiji poe lo urang atuh ieu teu beres-beres euy Palestina lah geus teh urang ge loba keneh urusan urang loba keneh bereskeun gitu nya padaringan kosong segala macam itu uing khawatir umat Islam teh nu di luar Palestina nya lila-kalilaan akhirnya menganggap anu naon nu ayeuna terjadi di Palestina itu sesuatu yang wajar dipermaklumkan geus lah kege naon gencatan senjata deui kege umat Islam naon rakyat di Gaza aya bantuan deui terus ngabangun deui gitu nya ya gitu nah ieu justru anu akhirna boro-boro menyelesaikan masalah tadi ya boro-boro menyelesaikan masalah tadi benar karena kan inti masalahnya teh penjajahan pendudukan Zionis Yahudi di tanah suci milik umat Islam anu sakuduna ulah aya penjajahan gitu penindasan gitu ya gitu nah dan itu sekarang faktanya masih terjadi dan anu miris teh Kang Gun negara-negara di sabudeureun Palestina eta teh anu notabene negara eta teh negeri kaum muslimin caricing bae tah eta caricing sakuduna kan teu cicing heeh sakuduna kan teu cicing misalnya tadi teh kan tadi aya kewajiban teh tadinya sakuduna nya mah aya kewajiban eta kuduna mah ulah cicing aya kewajiban sebagai tanah suci heeh terus aya kewajiban sebagai lamun bicara ngahilangkeun kezaliman eta gitu benar lamun misalnya kira urang ningali tinu sisi kemanusiaan ya geleger bencana gempa di Turki atau di mana di seputar eta negara-negara saja bergerak benar urang bergerak ningali jenazah ningali anu kababancena bencana bergerak ku sabab aya bencana aya jalmi manusia maot nu kagencet nu itu nu ieu butuh cai butuh makanan butuh pakaian maka umat Islam di dinya bergerak ayeuna di Palestina nu maot aya teu 13.000 leuwih nu maot aya nu butuh cai teu ngalaya cai ge dahareun aya teu cai eueuh dahareun butuh tempat tinggal aya teu kunaon teu bergerak bener dari sisi kemanusiaan komo katambah-tambah tadi eta teh tanah suci umat Islam ditambah-tambah eta lain saukur bencana alam penjajahan ku orang kafir tapi kunaon teh bergerak sok aneh bener itu kejadian anu memang lamun jang urang mang itu sesuatu hal anu nyolok mata buncelik teh nu borok dirojok kuduna mah ngagurukun urang teh bener nya geus aya mah sok lamun per-peran mang ya mun aya gempa di Turki, boh di Arab, boh di mana banjir, geus cicing kabeh. Tong dibantuan. Palestina kita dibantuan ngajedong. Allahu Akbar. Bener. Di sisi ieu uing oge sarua teu ngarti. Tapi aya ieu Kang Mer. Cek Muhammad Hussein Gaja anjeunna nyampaikan yen naon anu dilakukan ku pejuang-pejuang di Gaza kamari tanggal 7 naon ngaranna teh Oktober kamari eta teh salah satu naon ngaranna teh salah satu hal anu membuka mata dunia. Bahkan ku Muhammad Hussein Gaja mah dikaitkeun jeung nubuah dikaitkan jeung salah sahiji keterangan anu ngajelaskeun yang Palestina teh bakal dibebaskan ku 3 hal. Nah,
naon dilakukan kamari teh mengaktifasi anu pertama gitu nya. Tapi di satu sisi eta menarik cek uing gitu nya bahwa energi bahwa naon badai al-aqsa kamari gitu nya eta menjadi gelombang kesadaran dalam tanda kutip. Keoptimisan, kesadaran. Gelombang kesadaran kaum muslimin bahkan orang-orang kafir sekalipun. Ya. Kesadaran terhadap kesadaran yen keur aya masalah di Palestina. Yen Palestina teh keur dijajah. Yen Palestina teh keur digenosida. Gitu nya. Ku Zionis Yahudi. Gitu nya. Tah ieu menurut uing jadi satu non ngaranna teh keberhasilan. Dalam tanda kutip kieu maksudna bahwa aya perubahan luar biasa. Bahkan opini naik. Bahkan gelombang kesadaran terkait dengan kondisi Palestina ieu oge di negara-negara barat oge jadi gelombang nu gede. Terus-terusan gitu nya. Tapi naha terjadi kesadaran anu naon ngaranna teh sifatna kolosal. Tapi itu henteu terjadi di otakna, di pikiranna pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Makanya cek tadi emang aneh kunaha teh. Ini kan iya Kanggun ya. Bukan ngomong di Palestina, inget ya. Peuting kamari. Sekitar jam 8 peuting lah atau jam 9. Budak uing Kanggun. Nyegruk, ceurik. Gara-gara budak uing ya. Gara-gara hayang ka Palestina. Hayang ngabantuan duduluranna barudak di Palestina teh. Hayang dimeredahareun. Hayang diajak ulin. Nyegruk, ceurik hayang ka Palestina, kapan mau ke Palestina? Bahkan uing teh nanyakeun we, "Abi, udah ada informasi untuk perang belum? Ada informasi untuk perang belum?" Nah bikin kayak gitu. Sampai nanyakeun deui. Pan ku babaturanna nya ditanyakeun. Uing malik milu perang lamun ceuk nya. Dah nya malik milu perang. Nah yakin ka uing teh, "Abi, saya mau ikut perang ya?" "Ya we," cek saya. Bikin terjadi. Eta budaknya? Eta teh budak. Allah Penting tadi nyegruk. Ceurik lila sedih ka nyerian. Ningali budak di Palestina kumaha sangsarana, kumaha sedihna. Nah, itu kan menunjukkan ada terjadi sebuah eskalasi kesadaran di tengah-tengah umat gitu. Nah, anu tadi cek Kang Gunun kunaha para pemimpin di seputaran teu sadar-sadar. Eta teu sadar-sadar. Ieu teh konfirmasi deui terkait bahwa Palestina teh eta teh Yahudi di Palestina, Zionis di Palestina teh lain sembarangan Zionis ngan sacangkewok sakitu-kituna. Tapi aya nu ngabackinganna, aya nu ngajagaan. Nu ngajagaanna naon? Negara gede, negara adidaya. Maka pantas negara-negara di sakaliling Palestina termasuk negara di urang pamimpinna ngeper Tuani sieun. Nah, itu mengkonfirmasi. Benar. Dan itu sudah diakui sebenarnya bahkan rakyat di barat oge sendiri gitu. Non ngaranna teh orang-orang barat sendirinya geus diakui bahwa negara manehna ieu sebenarnya mah nu dalangna gitu. Nah, eta Amerika geus tong ngabantuan Israel kan gitu tah ngomongna teh gitu. Iya, penduduk Inggris oge ngomong gitu. Penduduk Prancis oge ngomong gitu nya. Komo ai penduduk negeri-negeri sekitar Palestina mah gitu nya. Tapi kemudian memang tadi cek kamari bener oge sih. Ayeuna lamun urang ningali kunaon negara-negara di sekitaran Palestina teu wani bertindak gitu nya. Karena memang naon ngaranna teh sudah diakui dan terkonfirmasi bahwa Zionis Yahudi teh memang didukung ku Amerika. Aya masuhna didukung ku negara-negara barat, ku Inggris dan sebagainya gitu nya. Tak berarti memang lamun sieun nah kunaon bet sieun? Apakah kekuatan negeri-negeri kaum muslimin sekitar Palestina teh teu boga kemampuan jang ngalawan? Atau kumaha? Anu jelas ieu.
kaum muslimin ayeuna di seluruh dunia teh keur papisah. Keur papisah. Artina kaum muslimin teu boga kekuatan. Buktina naon nya eta naon kejadian ena di Palestina mengkonfirmasi bahwa kaum muslimin teu boga kekuatan. Bener. Gitu. Teu boga kekuatan. Jadi Palestina teh bener-bener Palestina teh kan naon ngaranna teh anu gerak teh milisi ye. Lain tentara negara. Milisi, ormas anu boga sayap militer terus melakukan perjuangan demi kebebasan Palestina. Nah, gitunya. Di sisi lain, negeri-negeri kaum muslimin kan boga tentara. Tapi kemudian itu digerakkeun jang ngabantuan. Ngaleungitkeun. Padahal urang nyaho, dunia nyaho bahwa Israel kunaon teu bisa diusir karena Israel tadi di backing ku negara-negara besar. Berita tadi ya, Amerika geus ngirimkeun 50, mungkin salah ya, kurang lebih 50.000 peluru artileri. Ditambah ku 15.000 bom naon gitu nya. Ditambah ku aya di sabaraha leuwih jumlahna teh. Bom yang hancurkeun bunker. Ya. So, coba. Fakta eta teh. Ayeuna lamun ngasa ukur di sanghareupan ku model jiga ayeuna. Dibereskeun ku solusi nu jiga ayeuna, ku milisi, ku urang ku bantuan-bantuan. Kira-kira eureun moal penindasan penjajahan. Yang harus kita akui bahwa peperangan ini tidak seimbang. Jadi lamun hayang seimbang kudu kumaha? Yang memang kudu dilawan ku kekuatan anu kudu dilawan ku kekuatan anu kuat sarua nu seimbang. Kekuatan adidaya. Nah, kekuatan adidaya eta teh di nu diri umat Islam teh geus aya. Entitas lembaga. Entitas politik. Di diri umat Islam teh geus aya naon negara. Daulah. Negarana naon? Negara khilafah ngaranna. Da ayeuna kan sebenarnya kieu Kang Mer. Saacan khilafahnya, saacan khilafah ya. Ambeh per. Kekuatan entitas Yahudi sebenarnya kan bisa dibereskeun dengan mudah ketika dilawan ku tentara-tentara anu aya di sekitaran Palestina. Beres eta Kang Mer. Gitu. Kecuali memang intervensi Amerika totalitas. Kecuali intervensi Amerika totalitas gitu. Tapi lamun misalkan memang kekuatan Zionis Yahudi nu aya ayeuna dilawan ku tentara-tentara negeri-negeri kaum muslimin di sekitaran Palestina beres. Moal nepikeun kahitungan bulan-bulan beres. Cuman masalahna memang kan tadi cekang Meri teh ya bahwa ieu pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin teu boga kawani. Sieun ku anu ngabekingan Yahudi teu boga kawani jangan gerakkeun tentara-tentara maka tadi teh ya bahwa kemudian kunaon butuh khilafah justru khilafah anu bakal boga kemampuan jangan mobilisasi tentara-tentara ngalawan ieu. Boga kemampuan ngamobilisasi, boga kawani, boga kemampuan jangan mobilisasi ngalawan Zionis jeung anu ngabikinganana. Dalamun ayeuna teu khilafah kamu dia ngandalkeun Turki, ngandalkeun Yordan sagala hanteu. Ari jalur minyak ti mana ti Azerbaijan ka mana teh? Lewat jalur Turki. Ka Turki. Heuh kunaon? Ku Turki nanti itu dipendet. Pan di daerah uing lamun ek niat mah kekuasaan uing daerah Turki. Pendet ek uing. Geus bahan bakar ka ditu. Air bersih di luar Israel pan. Tinggal dipendet we di ditu. Ya fakta teh bisa. Lamun ngandalkeun nation state-nya. Teu bisa. Nya eta berarti eta masalahna tadi disebut ku Kang Meri. Nation state negara-negara nan ngaranna teh anu aya di sekitaran Palestina manehna terkungkung ku sekat-sekat aing mah pan Arab Saudi. Aing mah pan Yaman. Aing mah pan Libanon gitu. Aing mah kan Turki gitu nya. Eta hiji
jeung memang kaduana nyaeta teu wani penguasa boneka ongko marehna ge jadinya bentukan negara-negara kafir barat oge. Nah, jadi sekali di Kang Mer ya terakhir ya. Jadi solusi anu bener-bener bisa mereskeun secara tuntas nepikeun ka akar-akarna problem anu terjadi di Palestina kumaha? Khilafah. Kudu ayana negara khilafah. Kunaon kudu aya negara khilafah? Ku ayana negara khilafah bisa ngagerakeun segala potensi kekuatan umat Islam pikeun jihad ngalawan Zionis Yahudi jeung antek-antekna jeung backing-backingna gitu. Ku khilafah eueuh deui Solusi lain. Nah, naon buktina mah? Kieu. Ayana pendudukan Zionis Yahudi di Palestina eta saenggeus khilafah eueuh tak keur khilafah aya keneh. Saenggeus eueuh. Ketika khilafah aya keneh di tahun 1924 ka ditu ka tukang aya eueuh pendudukan Zionis Yahudi wanieun teh. Diulah-ulah teu wanieun. Nah, saenggeus khilafah runtuh 3 Maret 1924 tah titik-titiknya startna teh kakara Zionis Yahudi ngajrak di Palestina nguasai gitu. Jadi ku gambareun itu mengkonfirmasi bahwa nalika khilafah aya Zionis Yahudi eueuh. Nalika khilafah eueuh Zionis Yahudi aya. Nah, itu kumaha jang ngeubeukkeun di Zionis Yahudi. Jadi kudu ngayakeun deui negara khilafah. Kitu tamang. Jadi kesadaran anu ayeuna jadi gelombang besar di tengah kaum muslimin jeung bukan hanya tengah kaum muslimin oge masyarakat dunia bahwa tengah terjadi penjajahan di Palestina, tengah terjadi genosida di Palestina, ieu kudu dituntaskeun ke arah kesadaran bahwa solusi tuntas anu bakal mereskeun penjajahan jeung genosida di Palestina lain two state solution, lain dua negara, tapi khilafah. Karena memang faktana khilafah justru anu akan menghilangkan penjajahan. Lamun two state solution moal menghilangkan penjajahan, aya kana di dinya. Tapi justru khilafah bakal mereskeun naon ngaranna teh penjajahan di Palestina, ngaleungitkeun entitas Yahudi anu ayeuna keur bercokol di Palestina kitu nya. Kitu mang kitu nya. Urang papendak deui minggon payun insyaallah di Bruk.